nyingkir. Eta ku hebat-hebatna Kangjeng Nabi ku kudu-kuduna kana korban. Andai kata jamaah-jamaah bararoga wari atawa 3 poe ka hareupna srek kemudian teu daek bencit korban fala yaqubanna musallana ulah kadeukeutan musala ka dieu ancam gua Kang watuh kalalorban kabeh kitu di zaman Kangjeng Nabi kuari mah atuh endek-endek nangan pukar pikir kami sakit ge di bejaan teu komo teu di bejaan kos puasa bae sakitu ge di bejaan ja uduk beak uduk atuh komo mun ngageuing-geuing baredanan atuh ieu mah geus ka kolostromo mah geus masyaallah masyaallah kemudian urang korban diri urang dek ngorbanan kolot nu geus maot meunang Maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu masih keneh nyaritakeun masalah kisos di mana di negara wajib ngaraksa jiwa teu meunang dirusak jiwa manusia kecuali anu merangan ka agama merangan ka jelema mukmin satungtung teu merangan wajib kudu diraksa ketika nyieun karusakan maka wajiblah kakenaan ku sanksi. Gitulah Imam Syafi'i ngajelaskeun dina aturan tata cara sosial kenegaraan nu patali jeung syariat nu dijelaskeun dina kitab Al-Qur'anul walil qisasi hayatu ya ulil wajib ngaraksa turunan supaya jelas turunan puguh bapana puguh emakna lantaran kadituna bakal aya nu ngarambat masalah pertikahan masalah warisan geus atuh teu meunang dirusak turunan ketika ngarusak turunan ku cara zina maka dikenakeun sanksi lamun muhson diranjam datang ka pae lamun goer muhson dijilid dirangket 100 jilidan Zani wa zaniyat zaniyat wa zani fajlidu minhuma mi'ata jaldah tekalaku tadi urang hukum-hukum kos kitu non gitu kemudian masalah harta teu meunang dirusak lantaran harta teh ngarupakeun satu sarana jang menembus ridho Allah subhanahu minimalna jang nutupan aurat samping baju nah eta kan harta belah dituna jang dahar belah dina jang dahar belah dituna jang kamekah kemudian korban dan lain sebagainya geus wajib diraksa eta harta teh ketika aya nu ngarusak harta dikenakeun sanksi wajib dipotong leungeun kitu keneh ngirit harga diri teu meunang diacak-acak menang dirusak ketika dirusak dikenakeun sanksi loba urusan-urusan nu kudu dilaksanakeun di negara termasuk tatanan syariat
mun teu ngalaksanakeun salat ieu wajib kudu dipaehan. Loba tah di negara teh anu kudu diurusan. Tah di negara urang hiji-hiji acan nu tadi cikeneh dicaritakeun hiji bae diurus teh. Jadi negara urang teh negara itu anu ngeusina mah nu percaya ka Al-Qur'an tapi aturanna mah make aturan Walanda. Tinggal urang marakyat ieu atuh nyanggakeun sadaya-daya ka inohong-inohong. Nu aya di laluhur nu keur uncang-uncang nyana endek tah moal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mah lamun diayakeun sahiji dua beuh didukung jasa ku rakyat lantaran eueuh nu pernah mencoba kos kieu lah negara urang nu zina ambalayah teu puguh hukumanana. Nu maling kuari mah timimiti maling sepeda HP motor mobil datang ka maling-maling sempak kuari ambalaya luar biasa maling. Kemudian adu aya nama pembunuhan geus ambalaya tapi eueuh nu dikenakeun sanksi-sanksi nu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul saha buaya presiden anu bisa saha buaya ieu nu diuk di RI 1 atawa di MPR atawa di DPR di pusat anu bisa satungtung can bisa urang kuari hirup di negara Indonesia nu aturan nama ke aturan Belanda demokrasi HAM hak asasi manusia nu dijunjung tinggi ku Amerika diterapkan di Indonesia makin hari lain makin bagus makin hari makin bobrok. Boro-boro rakyatna pejabatna ge makin acak-acaka. Tinggal ditanya baik barartah apa henteu teh boga hukum kos kitu aturan negara diserahkeun ka urang. Betah tah henteu urang sebagai rakyat Indonesia nutur-nutur hukum model kitu. Acenna betah terus acenna teu betah da kumaha sok urang rumuskeun ulah siap jadi presiden naon aduh Indonesia tak kos kieu tapi kulantaran menang karuhun urang ieu baheula negara tetep bae kudu dijaga ulah datang ka direbut ku bangsa lain baik negarana direbut dijajah atau hasilna dicokotan dicokcrokan urang mah dibere hampasna doang terserah diserahkeun ka urang deui bae teu daya teu upaya urang mah iwal ti ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu mudah-mudahan pamimpin ulang nu teu bener sing ku galedeg bangun har ngeseun amat ya Allah ya barang sing jelegur mah kena galedeg aing we disalahkeun Masya Allah karim ya negara urang geus kieu karepna lain beki bagus pasti beki ancur-ancuran kobon leuleuh kader-kader nu bakal jararadi SD SMP na kuari geus marabok SMA na geus tawuran
terus kuliah nangis main beli-belian geus teu ngandalkeun kepinteran teu ngandalkeun otak ngandalkeun teh geus tukar dari itu beda calon-calon pemimpin nu bakal datang Masya Allah kari tinggal tunggu kehancuranana bae geus dua armada lamun rapi hiji pamarentah nomor kedua ulama umaro jeung ulama pada ngabangun bangsa jeung negara ulama bagian keagamanana supaya rapi direpok-repok mun cara bebek mah diangon bisi nyasab ka dieu digiringkeun dipecut ka dieu terus gitu nu boga lahana pamarentahna sing bener nyieun lahana paranti bebek mana paranti embe mana paranti kebo mana supaya jelas nu ngangonna sing nyaho kangangon bebek ulah bebek ka mana nyana di mana pecutna ge leungit ngangon bebek teu pararuh tetapi ingat saenggeusna negara acak-acakan tetap ulama mah teu meunang eureun dakwahna ulama mah kudu terus bae amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah negara acak-acakan pamimpin teu puguh ngurusanana lain haju lepas tanggung jawab ulama mah terus bae wajib lantarannya nama diamanahan ku Gusti Allah ilmu diamanahan syariat geus teu meunang eureun kajen ku kumaha ge lamun ulama eureun pamarentah hancur atuh deuk ka marana deuk ka rumaha rakyat jadi kudu terus bae ulama mah sangkilang pemerintah korupsi pamarentah mabok ulama mah kudu terus bae negor bae boh ka pemerintah boh ka rakyat terus bae ngagiring-giring umat terus ngangon umat supaya atuh kajeun nu mapal 10 nu henteu 50 sugana tu nu mapalna 20 nu henteu 30 nu mapal 30 sugana aya 20 nu henteu nu mapal 40 sugan 10 mapal 50 jeung nyana-nyana mapal jeung nu ngangon-ngangon mapal geus mararapal kabeh masyaallah karimnya tayyi aya hifzul nafsi wajib diraksa diri ngaraksa awak ngaraksa ruh ketika dirusak dikenakeun sanksi loba teh mah urang mun mancaan fikih dina majalis bae majalis susaniyah eta teh geus aya caritaan hifzu dina berbagai fikih komo Imam Syafi'i mah geus nyaritakeun jasa dina siasahna oh rapih mun urang macaan kitab politik Imam Syafi'i asa bakal ku rapih nagara lantaran maka aturan-aturanana ngeunaheun jasa struktur namun di skemakeun teh ka harti jasa ieu presiden atau raja ieu menteri-menteri mun cara menteri terus rapih jeung sanksi-sanksi tapi ingat kuari di negara di dunia keur meujeuhna dipojokeun Islam dibere angin padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun ya tepat tuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan itu can yang dirakan lah kos kitu ulah dianggap tapi ketika geus del cel urang ge rada culak cileuk nah itu secara politis mah kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh
anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajen teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus sieun ku aki-aki geus ku gitu mantak nya nama ngarep-ngarep aki-aki jera pararae bab sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikan nyana masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu dibikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta tah. Atuh teh samarangan Indonesia tetep boga sejarah. Tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ka Cikande di Cikande nangtung. Seret deui datang ka pos didinya, di pos nangtung dibuka dadana. Ki Ahmad. Cek belan, "Ha, ini bukan orang ini, ha." Jeleba-jeleba nu kos karar itu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana lamun ketika jelema deuk ngareli bararingung kabeh cek Samaun ulah bingung yeuh di barere batu bae tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran kula mah buta teh naon di bere batu doang batu ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda duduk murti simbalu dibacaan bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wo cegur eta nu buta bae bisa ngajegurkeun komo anu bentak meureunanan tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae ji atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asal nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomasna nu mantep keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon teh urang Madura asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal orang Ciomas emang kumaha gitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibelem besi sagesa dibelem hurung berem dipaut orang Belanda nalekeun bae waduh cek nya dabe kos kieu nyieun golok teh dikitukeun dipaut diemple-emple urang Belanda gide waduh lain lawanan cek eleh aku kos kitu eta golok Ciomas teh lamun make trang-trang tong tah mah naon make leungeun dipaut set beres tancapkeun ka hulu oray taneuh ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres kuasaan 7 mulut kaburu paeh tanu kuasana golok Ciomas emang kumaha pake teu kudu dikenakeun asal katoel tek geus ngerenyed sakabeh awak tuh baheula kos kitu mun perkerisan temanggung kedu eta kumaha emang nyieun keris kitu emang nyieun keris kumaha make lain asupkeun set ploi-ploi
eta jeung keris teh Covid. Eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu. Tah nu mantak nyana teh aya kuari meneliti ke Indonesia. Aya kene tah nu kos karitu teh. Satungtung aya kene moal ka aing merangan Indonesia moal. Nu mantak padahal mah geus areuweuh ngan aya kene aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta. Asana ieu cakena ieu. Ya Allah, boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga. Tenang. Bahkan di Indonesia mah diperkirakan dibatur geus dardir-dur moal waka diserang. Moal waka. Di Indonesia ya lain lalagaan. Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus, bahkan ke Thailand, ke Malaysia. Indonesia memual waka. Terakhir. Sieuna lain lalagaan sieuna. Sieuna cal model Gus Dur. Ya mun teh sieuna kita Amerika ka Gus atuh sieuna tetebakanna japas jasa. Tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikeun pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung di dinya disebutkeun anu aya itu selidik bener ka ditu nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu. Mangganing cek Gus Dur, setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya. Nyingsiunan doang. Mana seberbukti nama mana tuh? Kayak Gus Pur. Bata gimana cerita tuh di negara orang keur diantep. Acak-acakan ge emang kudu ingatkeun tuh aya. Aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keun bae diantep. Dek ka mana sia lempanganana dek kumaha sia we ditol mah tetep ditoelkeun bae antep. Huru-hara seutak-seutik kok masalah. Tetep nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambarana. Wow lain eta burung Garuda teh engke mah iber. Tunggal negara ngabogaan kos gitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit boga sejarah Bung Karno teh mantap Bung Karno mah ku urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ka hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya mah disebut mau Bung Karno jadi mau bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asup ka Lampung ngahiji jadi gajah mantak sing ada tapi saya gajah tuh ngato hese Bung Karno mah tuh tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang boteng bilu ngaji di dieu orang jadi tegeun negara Indonesia mah kos kitu aneh tege tenang kalem urang mah urang bae ngaji nu urusan negara aya keur barodo kuari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngeunkeun bae anteu engke ge aya muncul tek nu urang kaget kuari masih kene kuliah kene beneran ieu mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kena kuliah nagenya nama 3 universitas 7 universitas jelema lain nyana kene tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah
Masya Allah. Ulah bingung ulah bimbang batur mah batur nyekel negara keracak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Lamun bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid, aya bangunan. Cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu. Matak sing hade urang Cikupa pernah deh neangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu. Namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong, ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu. Ceknya nanti saya ketemu, saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya, foto, di shooting. Ternyata hasil shootinganana macam-macam. Makhluk-makhluk gaib nu para rutin wararideung beunang gunyana tah. Je pancen ieu mah kos karari ieu. Aya aki-aki nu ngebeledeh aya. Sieun Amerika. Tadeke tinggal berani na bae presiden ngagetak Amerika. Tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres. Ngusir nada geus teu kudu make demo-demo nunggu RI 1. Tenang. Kalem di kos kitu mah cenah tah. Tuh si urang sok ngabingungan negara. Bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna. Geus datang ka mana. Dilanjut ku ajengan musannif wala qisas fi kasil izami wajib qisas dina ngahancurkeun tulang. Mun gelut kemudian bisa mariskeun leungeun atawa cimandena geus jago jasa ditekenkeun leungeunna kemudian didedetkeun jeger bletrak potong. Tete kudu kisos teu kudu dipaehan ngan engke kena sanksi diat doang ta motongkeun teh sabaraha kisos teu kudu. Naib cimande mah lain lalagan man ieu diadu-adukeun jeung tiwu ieu na ge panjang. Jiga asal kita teu kudu bohong nya mah. Atuh nyajotos saja teu kudu pancang teu kudu asal kena angin we boleh Pak. Cimande nu asli mah kos kitu. Mentek Cimande mah baheulana teh nu bogana kan Kiai Zakaria ta eta teh nya nama ngawiridna ge bari diu dihandapkeun di kolong bale ngaulinkeunana ge. Eta Cimande mah teh hiji kembang hiji eusi hiji wirid Cimande mah kos kitu mentek lamun keur diuk nya nama aya bae anu ngalungan naon bae ka huluna cek beunang asal cau mun batu teu beunang. Walaki sosok bikasil izami cuman walau qatu aqrabi mafsilin geus mah horenganan walau audahu wa hasama audahu wa qadza qamzata abiratin munaya jelema natuan ka batur kemudian mecahkeun kana nu ditatuanana ta eta teh ai kisos man teu kudu dibales pati di cuman kudu dibales saukuran tatuna tersebut bales bae
Enggeus tadi balas dikenakan sanksi diatna 5 onta anu bisa dipakai kurban. Onta anu pas belum bisa dipakai kurban teh umurna 5 tahun. Beda jeung munding mah 2 tahun. Sapi 2 tahun nu bisa dipakai kurban teh umur 2 asup ka 3 mun sapi. Kebo 2 tahun asup ka 3 eta bisa dipakai kurban. Nanya kena ulah kanu jualan kebo. Nanyakeun kanu jualan kebo jualan embe mah nya nama bisa bae. Nu penting mah laku ieu. Ulah nanya kena ka ahlina mun embe gembel 2 tahun ka 3 1 tahun ka 2 mun embe Jawa makzi ngaranna 2 tahun asup ka 3. Sakali deh mun urang korban make embe hiji embe saurangeun. Ta eta teh mun embena embe gunung embe gembel embe Cianjur embe Garut. Ta eta teh 1 tahun asup ka 2 geus bisa. Lamun embena embe gunung embe Jawa eta 2 tahun asup ka 3. Lamun sapi 2 tahun ka 3 kebo. Eueuh bahasa kebo teh eta. Di kitab mah eta mah dikiaskeun ka sapi jadi 2 tahun ka 3. Nah onta mah 5 tahun eueuh di urang mah onta. Kos kitu. Nu mentak mungpang mengpeng urang keur hirup neangan jang batur hirup urang sanggeus maot. Batur hirup urang guari di dunia mah batur sakasur pamajikan, batur sadapur keluarga, batur sasumur tetangga, aya deui batur salembur eta mah sadesa, aya deui batur satikukur. Tak eta teh batur-batur urang manusa kabeh ge jangan laksanakeun bisnis, jangan laksanakeun politik. Jangan ngarealisasikan berbagai-bagai aturan. Kudu aya jelema atuh urang atasan, kudu aya bawahan, pamarentah, kudu aya rakyat, kiai, kudu aya santri, dan selanjutnya nu dagang kudu aya konsumen. Manusa etalah batur hirup urang. Salila di dunia urang sieun menta anteur, urang isin ge aya nu nganteur. Etalah manusia tak kos kitu tah kahirupan di luhur bumi. Ketika urang maot batur urang teh amal urang. Nah iyalah persiapkeun jang urang jang batur urang ketika urang maot. Pamajikan urang ceurik, anak urang ceurik ngan datang ka bibir kuburan doang. Embungeun nyana asup ka jero kubur mah. Kajenting tadina nyana sumpah setia sehidup semati bohong ngan sehidup doang. Mualdaikeun semati mau mualdaikeun. Tah jang batur urang mah amal urang. Salat urang milu ka jero, puasa urang milu ka jero, zakat urang milu ka jero, haji urang milu ka jero, ngaji urang kuari tahajud duha sedekah ieu asup ka jero termasuk korban. Sup kajero bareng jeung urang. Mendak fasolli li rabbika wanhar. Salat anjeun, salat lebaran. Wanhar ay wanharil udhiyah, encit ku maneh kurban. Mantak sakumaha kamarin dijelaskeun riwayat di Siti Aisyah ma'amila ibnu Adam yauma nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Daya anak Adam beramal di poean lebaran tina hiji amal nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngucurkeun getih yakni kurban. Naha innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Saenyana kurban engke bakal datang jaga di poe kiamat. Tandukna bagus jasa, cekerna bagus jasa, nyayagikeun jelema nu korbanna, nu bakal mawa langsung ka surga. Nu mantak saminu matoyakum
samminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Sing lalintuhan ku maneh kurban maneh hartina munde korban nu lintuh ulah nu kuru lantaran eta bakal jadi kendaraan jaga di yaumal ya. Mentek ulah korban kunu buta tesah urang korban embe sapi kebon nu buta tesah lantaran cacat gitu kene korban embe sapi munding anu pincang teu bisa lempang tesah korban anu gering nyata geringna datang ka uruk jasa tesah jadi kudu nu jag-jag kudu nu lintuh jasa kumaha cenah kiai lamun aya nu korbanna ieu mah sapina teh kitu dikabiri teu masalah kumaha ye lamun aya lalaki pan utamana mah lalaki afdolna mangan aya ge sapi lalaki jeung bikangan aya lalaki nu afdol tapi na kuru ngan aya nu bikang wah lintuh jasa nu bikang bae ulah nu kuru kitu tah mun aya sapi majir aya nu lalaki mah teu sabar halin tuh nu majir mah lintuh jasa majir bae nu majir teh nu teu anakan ngaranna majir bikang ge aya nu majir naon ye pemberitahuan Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya diharap pulang karena bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya segera pulang. Mun sapi kutujuhan munding kutujuhan embe mah saurang kitu nya nu rapih nu bagus urang di dunia bae ge ye di dunia dek ondangan batur geus sarariap kendaraanana urang mah eueuh kendaraanna ge culak cileug bae aing naek nu mana ieu iya dek ondangan bae ge geus puyeng jasa batur geus sarariap jasa woh mobil masing-masing nyana culungak cilinguk aya angkot pinuh deui pan ilu hayang lantaran kababaturan atau kaduluran kendaraan eueuh aya ge angkot geus pararinuh tah ieu ngaluarkeun motor kempes Masya Allah pareta tinggal sedihna doang sakieu ge endek kondangan sedih brul barangkat tinggal urang bae aya nu nanya deh mang pan teu milu pan dulur mamang ulah loba omong sia aing deuk milu itu benar oh mobil marah pan nya tungtung mah ye atuh pan teu milu jeung ulah loba omong sia disoekeun sumut sia ku aing tungtung mah kos kitu tah eta di dunia bege kos kitu di dunia komo engke hararudang di kuburan be lamun urang dipapageun ku korban urang ai prak barang dedele ku urang pan kuru amat ieu mbe aing atuh baheula korban kuru aduh masyaallah teh dipersiapkeun ya Allah ya Rabbi bunga amat urang ti kuburan ka mahsyar naik kendaraan di mahsyar geus ngabring jutaan manusia dipersilahkeun untuk menuju surga abo nikmat jasa sapira 3 juta 4 juta 5 juta dah cara kieu kula mah deuk sapi sorangan we langsung masalah deuk sorangan we sapi ya gari hukumna sunah muakad korban teh hukumna sunah ngan mendekati wajib mentak dingaranan sunah muakad hampir wajib geh jang umat jang kangjeng nabi nama wajib Kangjeng Nabi nama korban teh wajib. Mandaknya nama korban saumur Kangjeng Nabi lobana 63 korban. Lantaran wajib Kangjeng Nabi mah urang mah sunah. Sunahna sunah kifayah. Artinya sunah kifayah fardu kan aya fardu kifayah, aya fardu ain
gitu kene sunnah aya sunnah aya sunnah kipayah na ieu korban mah sunnah kipayah saimah saurang ge cukup jang sakadar nutupan non gitu ngaranna nutupan kasunahanna cukup ngan nu teu korban teu meunang ganjaran pagon saimah hiji cukup cuma teu meunang ganjaran nu meunang ganjaran menu korban ngan teu dibendu doang ku Allah ma talabahu syari'u ghairu muhattam atau ghairu hatmin sesuatu perintah nu disarakeun ku Gusti Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah teu diwajibkeun ngan mendekati kana wajib nah ieulah ngaranna sunnah muakkad unggal tahun satahun hiji 2 3 4 bari urang lah aing mah dek masjidna 5 oh masalah nu masalahnya nah ye sunnah muakkad hukumna hiji embe saurang sapi mah ku tujuan munding ku tujuan kula mah cenah embe teu boga sapi teu boga kebon teu boga ge kuda los kuda ge dikorbankeun teu naon kuda oh masalah masyaallah karim Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikibashain din hadis Bukhari bikibashain amlahain aqranain zabahahuma biyadihil karimah wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahul barakah ala safahihima Kangjeng Nabi langsung nungtun dua embe kibas paruti bulde kanduk nong wah cara rapang pohara langsung dipencit ku Kangjeng Nabi tandang cekel peso cekel kitu huluna ditinca ku Kangjeng Nabi beteungna teu langsung ku sorangan sama wa kabar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tah doa Kangjeng Nabi ku situ Gusti muga-muga narima Gusti kana korban min Muhammadin abdi Muhammad wa ali Muhammadin keluarga abdi keluarga Muhammad wa min ummati Muhammadin jeung umat Muhammad mantak urang mah geus dikorbanan ku Kangjeng teh guru korban masyaallah istimewa Kangjeng Nabi mah lecet lobana 63 lantaran wajib Kangjeng Nabi mah langsung ngadoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyatan ni'matan minka alayya wa taqarrabtu bihima ilaika fataqabbalha mungkir dua tataqabbalhuma kitulah doa Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi ngalaksanakeun kurban matak besi aya nu korban ieu ti ayeuna hiji siapkeun embena mun geus aya embena ulah motongan kuku sunah kajenteng pa Jumaah ge ulah setungtung encan korban dipencit ulah nyukur ai mandi mah mandi nyukuran ulah kuku ulah kabeh sakadar sunnah ulah teh lantaran kena jadi saksi ieu di awak urang hadir urang nu bagus badidinya bahkan urang sorangan nu mencit lamun urang na bisa mun teu bisa wakilkeun tah kos kitulah korban bungah jasa lamun urang jaga di akhirat kemudian aya anu nyampakeun ke di akhirat ya Allah bahkan diancam ku Kangjeng Nabi man ujida sa'atan falam yudhi fala yaqbanna musallana sahaja lemah nu boga kaleluasaan di poe lebaran ieu cak Kangjeng Nabi sampaikeun ka tasrek 3 poe kemudian kitu teh dek mencit korban geus ulah ngadeukeutan tempat salat ieu ancam ku Kangjeng Nabi nyingkir eta ku hebat-hebatna Kangjeng Nabi ku kudu-kuduna kana korban andai kata jamaah-jamaah bararoga wari atawa 3 poe ka hareup tasrek kemudian teu daek bencit korban fala yaqbanna musallana ulah kadeuketan musalla ka dieu ancam ku Kangjeng watuh kalalorban kabeh kitu di zaman Kangjeng Nabi kuari mah atuh endek-endekna ngan pukar pikir kami
sakit jadi bejaan teu komo teu di bejaan kos puasa bae sakitu ge di bejaan ja uduk beak uduk atuh komo mun ngageuing-geuing baredanan atuh ieu mah geus ka polostromo bae geus masya Allah masya Allah. Kemudian orang korban diri orang dek ngorbanan kolot nungges maut menang bapak orang emak orang atau anak orang masalah tapi lamun ngorbanan teu aya patula patalina kaya ning babaturan orang atau kakak orang adik orang tak eta mah kudu aya izin heula izin aing ngorbanan sia nya hagas nuhun jasa karak jadi geus lamun teu wasiat terjadi mun nyana wasiat mah aing aduh can pernah korbannya mun aing paeh wasiat pangorbanankeun nya ta eta teh kudu dikorbanan mun wasiat teh ka adikna pangorbanankeun ku adikna lamun teh tadina teu wasiat mah kudu nu ngorbananna anakna tah mah kos kitu mah tuh kitu nya geus lamun ngorbanan urang keur hirup mah komo teh mah babari jasa ieu mah geus maot ge bapak urang emak urang bapak kolot urang masalah emak kolot urang masalah taku incu anak urang incu urang masalah nu aya patula patalina jeung urang termasuk walina masalah mun deungeun teu jadi nah gitulah masalah kurban sing hade urang ulah kitu ngalengitkeun kesempatan mumpung urang hirup keneh jeung urang keur boga wayahna. Kemudian korban teh aya nu wajib aya nu sunah lamun wajib mah haram nyokot sanajan saeutik kaya ning dinazarkeun lamun nu sunah teu naon nyokot bagi 3 2/3 jang disedekakeun 1/3 jang nyana masalah geus lamun kebo teh mah mun kebo dicokot saping-pingna ku urang mun korban sunah masalah ngan babari jasa korban jadi wajib teh urang keur nungtun embe ditanya ku batur mang eta embe dek dibawa ka mana bawa ka ditu tuh jangan tuh jang korban eta teh geus termasuk korban wajib teu meunang ngadahar tak kos kitu mah teu meunang mentak eta mah lamun leungit wajib ganti lantaran geus asup nazar sakitu bae ge di korban mah tah nya komo teh mah diomong-omong mah ieu jang korban eta mah geus jadi wajib jasa nu sunah mah geus teu diomong-omong tapang mencitkeun dah korban kula eta sunah Nailah wa qadha khamsata abiratin walau awdaha wa naqala lamun aya jelemana tuan kemudian mindahkeun kana tulangna tadi mangan sakadar remuk doang pecah doang guari mah jadi pindah berarti potong keluar nah awdaha walahu asyaratu abiratin bisa dibales kunyana jeung menang deui ditebus ku 10 onta walau qata'ahu minal ku'i mun jelema megatkeun pinggelangan batur baleza lau iltiqatu asabihi namun sakieu ye tah dipegatkeun asa pinggelangan ngaranna tah cenah endek dibales tah sakieu bae sakieu tah ramo doang teu bisa tetep kudu sakieu bae teu bisa ngan sakadar ramo doang pain balahu uzira wala gurma wal asahu anallahu qatul kapibadahu cekawal asoma tetep bae meunang we engke dipegatkeun saepek-epekna sapinggelangan sabak daram misalna nek ndek dibalesna tah cenah ieu mah sakit tah aing mah sakitu bae tah tebusna naon kitu balesna tah sakieu ternyata can anggeus pan sakieu tetep sakieu sabak da dipotong ieu potong deui sakieu itu tah bales pati teh masyaallah karim mun di pabrik digawe aju curugna kena mesin eta curug ijeun sabaraha di pabrik hah 3 juta aya nu ngahajat teh boga duit mah curug dikitukeun
Aduh, Masya Allah. Murah apa teh 3 juta ya. Ya Allah. Nya ke aya aturan leuwih panjang ieu maka karak bag-bagan awalan ke jelas nama ke babu kaifiatil khusus aya walau kasar wallahu